si koploknya eta aya dewe nu nyinyirnya oknum ustad anjing sia teh ustad apa naon sia teh koplok teu baleg teuing eta gara-gara pada dianclub ka walungan cenah disebutkeun cenah anu di walungan mah anu turun ka warungan mah aya ge buaya jeung bayawak si anjing koplok pada di mah keur bebersih goblok di walungan teh anjing lain buaya koplok sia mah ustad waduk sia mah koplok ya apan kebersihan teh sebagian daripada iman anjing aing ge anu teu ngarti tentang agama tah ngarti jadina aing mah ari sia sebagai ustad goblok oknum sia mah ustadna goblok nyahon teu ai kebersihan teh daripada iman sia mah cek aing ge goblok dia lamun ngomong ngopi anjing sia teh teu baleg sia mah ai hulu di kopea goblok ngomong kemana wae anjing badagong anjing sia mah cing baleg diajar teh nu aralus bah ieu teh naon teh ngajaran teh sia teh koplok